Hah? Biasa tabungan. Tong lapar ki subscribe, comment and share hatur nuhun. Assalamualaikum. Sampurasun. Bulan? Lama pieu. Pan tadi cabut golok langsung gana. Ini ya, kalian itu. Kamu pasti di dia mau juga. Oh, dua ya. Oh, terus ada yang tahu kan lagi pakai kan? Oh, siap. Tengeyu super. Yang pas lagi ini kapan? Bareng pas semua. Oh, pas terakhir. Oh, itu di ibu. Nih ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin anu kesimkuring dipihormat, dinten ieu mangga urang sami-sami nyakseni lumangsangna upacara adat khusus paturaitineun kelas genep SDN Gandasari tahun ajaran 2023 putra urang sadayana ku kreasi Pencaksilat SDN Gandasari. Lisung ulung tutup bulan wadianan saya bapak absen jedak kelas genep SDN Gandasari Hendro. Pur ngempur cahaya ngagepur, cahaya ngilang gumilang,
ngagebrai ngemprai caang narawangan salam jagat sejarah jajak pangduan belesatna para pesilat rek ngajajak cita-cita jajak rek mawa andika pikeun orang laut ngambah sagara nyuk-nyuk ilmu anu mudah pangabisa nu utama doa di sakabeh guru sing bisa ngajadi bekal hirup bawaun ke lampah anjeun. Sagenih jeung Siliwangi Satulang jeung Saptamarga bebentengna Pancasila Satria Jaya Waluya Gandasari Ngajoman Tara. Iya.
Aranjung sakabe pangarti ulah di bawah dengki pangabisa lenjang nanggasa tapi pangarti kudu jadi pamatri karena bapak tika gusti yang widi pangabisa kudu jadi pangraksa tina segala aturan tinu maha kawasa Aranjung sakabe Gerateangan guru anu linuhung pikeun boga hirup anu sajalan rejeng tetekon tinu maha agung.
pur cahaya ngagebur dina mangsana ayeuna dina waktu nungges tangtu dina wancina kiwari bewara anu katampatina iben meja anu dibawa ku balarea poe ieu aya norek paturaitineun nyatana sakabeh telah genep SDN Gandasari rek ningalkeun urang-urang sakabeh bakal nia baris indit nyungsi pangarti nuntut ilmu panemu anu luhung dipapang ku payung pangagung. Lekang kembali hujan cilaka wong wadon wong anak pada daratan wadagari matanya seng Jelengser sedajah pandang kelurat minyak sor Jelengser sor Jelengser sor. Kolon di tengah siapa? Amun. Kebanung karasa, mekrot majang, bocuk segala rupa. Waktu ayu ini wajib bersekali hingga masa waktu di rumah aku wajib di rumah suci. Manusia di rumah kau Aisyah bunyi kawan bumi langit kawan akan berpikir bumi kau ulang sadaya makhluk pandemi kadu mayungan karana kadu ngamparan lagi kiri kadu ngadapi kajari ulang jemput saking anake bingana arwah surga bunga kaya papa bunga nakati anti kiwarisu budi atos kaya diriku kadang lagi dijajah maka teman-teman sufi dorongan bagi sufi pangku sufi dorongan sumpah
lagi aturan jualan wilujeng suwi kecu sate acan urang sadaya mapak junjungan urang sadaya Bapak Kepala Sekolah Sinereng Ibu Bapak Guru sadayana urang bersihan heula ieu tempat doa kitu bisi aya curi nu diluhuri bisi aya setan nu mindah rupa bisi aya mau ngamuk gajah metak siku si wulu-wulu dicai dilebat di batu di kayu di pasimpangan urang bersihan heula ieu tempat doa kitu dibalik kulon mana kulon tengah oh itu urang singgar heula ku artinya ku besinga ganggu ngalungan sunna upacara urang bismillah Jaka sabrang ka Palembang balik mawa kurupun kandur ayeuna ti paling wetan tuh haresep ngate beuleuh tekan ieu mah urang singgar heula ku artinya tuh bismillah siap Garut balik mawa dodol Antun ayeuna ti balik alereju asalna nate mun teu salah ieu mah Paisu Jaya urang singlar heula ku ati teh siapa itu Asubang balik mawa ganas antun di balik tidur cu ieu mah keseneng nate ngajantul si ganas si tukang tarompet urang singlar heula buah ijo urang singlar heula Jogja kalau kidul ngojay Hantun ayeuna ti luhur curana berat urang sidang berisila ya mah urang singlar ti luhur kuaki aduh cangkeng beunang di luhur makan bae aya barang aki Gatot Kaca sedang dijagaan ku Gatot Kaca hampura cumi sadar dia bujur setik aya kubagja aki dinten ieu biasa mapak junjungan urang sadaya biasa mapak junjungan urang sadaya bagja temen mulia temen bungah amarwat asuta bungah nata diri-diri mana tukang tenang ke belah mana cik tukang tenang mumpung aki berbunga nah yang joget minta di kendangan lu keunangan minta di kendangan cik tukang tenang hey aduh siap pasea wae tukang tenang jeung Mang Aep eta. Mang Aep maloba heureuy. Tik sakali deui tukang tenang, sakali deui. Sia awas. Nu kadua di Cirian ku aki. Teu balik eta pasea wae tukang tenang jeung Mang Aep. Tik sakali deui tukang tenang, sakali deui tukang tenang. Kamana tukang tenang teh?
dektiknya benblakut tak leuhan. Awas muak dibawa deui nabeuh ku aki gerak. Teu bener Mang Pepek ngenangan teh. Aduh cu, asa aya nu poho aki teh naonnya. Ikat gitu. Aya ikat macu. Naon nu poho teh nya? Aduh, jujur. Aya peot-peot oge. Naon nu poho teh nya? Ingat si Nini kamana nu geulis teh nya. Kamana nu cantik bojo aki teh. Kamana nya kamana? Batur ngariung mungpulung pada mapak diduran urang sadaya. Kamana tuh nya si Nini teh? Sugan dipayun gitu. Itu anu make baju hideung lain geuning kamana nya. Sugan lah gitu. Itu nu make kacamata gitu. Lain geuning eta mah lain. Kamana nya? Bau-bauna masa ditukang ieu teh. Bau-bauna masa ditukang Nini teh. Aduh. Geuning itu heueuh. Kadieu geulis, ya kadieu cantik, kadieu sayang, kadieu bojo aki, kadieu Nini. Kalewat sia heureuy wae. Kadieu sayang, Nini. Mami sayang. Kan heureuy kadieu sayang, Aki. Mami. Aduh, di mana ini batur ngariung di mungpulung di dieu pada bapak junjungan urang sadaya. Ai Nini di mana? Ai Nini di mana? Saya belum nulis di warung lagi. Terus Nini oke, make neangan anu geulis sagala rupa, nu kasep sagala rupa, tos nu geulis we Nini teh. Hayu Nini hayu urang dangsa heula jeung Aki hayu. Cantik, dia gelis, aduh buga. Si kanu nek adian wae, buga cantik, buga. Hayu urang sok ame-ame, cantik. Ane Buka cantik, buka hayu dong ame-ame deui. tao ane Astagfirullah ngan geus. Buka cantik, buka hayu hawatos junjungan urang sadaya sareng ibu bapak guru hawatos tos cangkeuleun hayu urang pambagu urang. Sakadapnya Nini akhirnya nyanak heula kuda. Mana kuda aya di kahalangan. Aduh, cing bapak guru atuh. Asep aku guru. Eta kuda aki kahalangan alah. Geuning pegang kuda teh kana di paraban sigana teh ieu mah. Aduh, cing Nini akhirnya naik heula. Hayu Nini naik. Cantik naik. Ayo.
Hayu naik gelis, hayu naik. Hus. Au, 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 au. Eta kadang goler ini. Buat capek, aduh. Ya bukan pamajikan. Bodoh aki no gelis. Hayu cantik, hayu. Naik gelis. Hus. Au, 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 au. Mariksa prajurit dikahiangan. Mariksa petubuh rarasaan. Ningali murid Mia dijajah para moja. Mojanya garelis pisan. Wilujeng Suping Bapak Kepala Sekolah, Ibu Wali kelas genap, sekarang Ibu Bapak Guru Sadayana.
melendang di alam dunia. Antra pisang gening beki jodoh, ayah berang, ayah pedih, ayah datang, ayah miang. Cumbuh waktu rahayu niti wajib lestari, ninggang mangsa nu utama. Nyadinten ieu Salasa kaping 20 Juni 2023. Ayah Cisoca anu salah perih sedih nimbangan kurek angkat tekara tahun peskalangkung satu nyere pegang simpai anu datang anu niat kiari urang paturai tini. Ibu, Bapak Guru, anu dipikir cintaku abdi sadaya, tegaras genep tahun lalina abdi dididik kasaya. Ibu, Bapak Guru sadayana tetiasa diukur usaha cahaya di lautan. Hatur nuhun Ibu, Bapak Guru, sareng ya Ibu, Bapak Guru sadayana karsa ngapunten kana kalapatan abdi sadayana. Abdi sadaya sejabari sejamiang ngaraskeun cita-cita. Mudah-mudahan Ibu, Bapak Guru sadayana salahina aya dina ginanjar kawilujengan. Amin, amin ya rabbal alamin. Mangga diusap-usap mastakana Bapak Ibu, usapan mastakana anaki sifat awaki geramia mugia segala cita-cita hidup dikabulkan ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Kade jaga diri hidup oleh mereka bawa pusaka berkabar berala anaki gerak niat lain bapak ibu tenyaah, lain bapak ibu terasih genep tahun pas cukup pintu naranjan ngarap ilmu di sekolah SDN Gandasari. Iya ilmu jeung pangaruh partisipasikeun ku para guru pasti keprukeun, pasti bekalkeun ka aranjeun kiwari mangsana miang ninggalkeun kahirupan di SDN Gandasari. Teruskeun tuntut ilmu di dunia ngan bapak ibu pesen pengen caritakeun kehalusan salilah hidup di sekolah ieu kabalarea di alam jagat raya ieu. Beral anaki beral gerania mangga diadegeun bapak ibu dicopot topinya pengen dasina tampilnya topi dasina cek mohon atributnya kiri kanan dicabut, atributnya kiri kanan dicabut, atributnya kiri kanan dicabut atau cabut mohon dicabut bapak.
salin ka ibu bapak guru kasih gelis mangga kelas kita maju kapayun Ananda Aisyah Nur Hikmah teras kapayun naik Ajeng Febrianti Ananda Dewa Yudi Ananda Desi Widadinsi Ananda Hatta Zainuddin Ananda Lailatul Nur Quraini Ananda Lina Nur Hayati Ananda Muhammad Fadilah Ananda Muhammad Ilman Ananda Nur Nazma Ananda Nuri Nur Aidah Ananda Fitri Agustin Ananda Putri Nur Ayani Ananda Rereh Nur Samsia Ananda Reja Aditya Ananda Ridwan Maulana Ananda Salsa Mustahotina Ananda Susilawati Ananda Safia Maulida Agisna inilah putra putri terbaik dari SDN Gadasari. Kami atas nama Iklan Pecinta Pancasila Indonesia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada SDN Gadasari yang telah terbuka dalam melestarikan dan mengembangkan seni budaya Pancasila melalui program lainnya. Mari bergabung bersama SDN Gadasari dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa, beragama, dan berbudaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, rindu menang dari Tia Junita. Insya Allah atlet Popda mewakili KBB kami ngonde. Yang ke sana ke kelas semua jangan dulu dibuka. Jangan dulu dibuka di kelas dulu semua.